Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji pasal. Faminal wajibi maka eta tetep tina sapalihna anu wajib khamsu sholawatin ari 5 pirang-pirang salat fil yaumi dina jero sapoe wal lailati sareng sapeuting. Az-zuhru tegesna kahiji salat duhur. Waktuha sareng ari waktuna itu zuhur. Eta idza jalat di mana-mana lingsir naon asyamsu panon poe ila masiri dhilli kulli syai'in. Nepi ka jadi kalangkang saban-saban perkara mithlahu eta pantarna itu syai' ghaira dhillil istiwa'i barina salian kalangkang waktu manceran wal asru sareng kaduana salat asar waktuha sareng ari waktuna itu asar eta mim ba'di waqti zuhri tetep tina sabada waktu salat duhur ila maghribi syamsi nepi ka surupna panon poe. Wal maghribu sareng katiluna salat maghrib wa waktuha sareng ari waktuna itu maghrib eta mim ba'di maghribi syamsi tetep tina sabada surupna panon poe ila maghribi syafaqil ahmari nepi ka surupna mega beureum. Wal isya'u sareng kaopatna salat isya waktuha sareng ari waktuna itu isya eta mim ba'di waqtil maghribi tetep tina sabada waktu salat maghrib ila tulu'il fajri nepi ka bijilna fajar as-shadiqi anu bener. Wasubuhu sareng kalimana salat subuh waktuha sareng ari waktuna itu subuh eta mim ba'di waqtil isya'i tetep tina sabada waktu salat isya ila tulu'i syamsi nepi ka bijilna panon poe. Fatajibu maka wajib naon hadhil furudu ieu pirang-pirang salat fardu fi auqatiha dina pirang-pirang waktuna itu furud atanapi hadhil furud ala kulli muslimin kasakur-sakur jalma anu Islam baligin anu baleg aqilin tur anu boga akal tahirin anu suci fayahrumu atu haram naon takdimuha ngaheulakeunana itu migawe salat ala waktiha mandirikeun waktuna itu salat wa takhiruha sareng haram ngahirkeunana itu salat anhu tina itu waktun li ghairi udhrin barina teu aya udur. Fa in tara'a maka lamun anyar datang naon maniun anu nyegah kahaydin sapertikeun haid ba'dama dina sabada perkara mado anu geus kaliwat itu emma atanapi mado anu geus kaliwat min waktiha tina waktuna itu salat naon ma waktu yasa'u anu ngalegaan itu emma atanapi waktu ha kana itu salat wa tuhruha sareng susucina tina itu salat dinawi salisin pikeun umpamana jalma anu beser lazima maka wajib ka itu jalma naon qadauha ngodoanana itu salat auzala tawaleungit naon almaniu anu nyegahna wa qad baqiya bari nyata tumetep atanapi nyesa minal wakti tina waktu naon qadru takbirin kira-kira satakbiratul ihramun lazimat maka wajib itu salatu kayata jalma wakada jeung nya kitu deui cara wajib salat qoblaha ari salat anu samemehna itu salat injumiat lamun dijama itu ma'aha sartana itu salat. Faslun ari ieu eta hiji pasal.
Yajib wajib ala waliyis sobiyyi ka walina budak leutik lalaki wasobiyati sareng budak awewe al mumayyizaini anu tamyiz atana pinu hideung duanana. Wajib naon ayyamuro yen marentah itu si wali huma ka itu sobi jeung sobiyat bisolati kana migawe salat wa yu'allima sareng yen melajar itu si wali huma ka itu sobi jeung sobiyah ahkamaha kana pirang-pirang hukumna itu salat ba'da sami sinina dina sabada umur 7 pirang-pirang tahun. Wa yadriba sareng yen leungeul itu wali huma ka itu sobi jeung sobiyah ala tarkiha netepan kana ninggalna itu salat ba'da syri sinina dina sabada 10 pirang-pirang tahun. Kasaumin sapertikeun puasa atoko anu geus kaduga atanapi kuat eta sobi jeung sobiyah hu kana itu saum. Wa yajibu jeung wajib alaihi ka itu wali aidon deui naon ta'limuhuma ngawurukanana itu sobi jeung sobiyah maka na perkara yajibu anu wajib eta ma alaiha ka itu sobi jeung sobiyah wa ma sareng kana perkara yahrumu anu haram itu emma. Wa yajibu sareng wajib ala wulatil amri ka anu ngabogaan kekawasaan tegas nama pamarentah naon qatlu tarikis sholati maihan jalma anu tinggal kana salat kaslan karena kedul atanapi males ilam yatub lamun tetobat eta jalma wa hukmuhu sareng ari hukumna eta jalma muslimun eta jalma anu Islam. Wa yajibu sareng wajib ala kulli muslimin kasaban-saban jalma anu Islam naon amru ahlihi marentah ahlina eta muslim biha kana itu salat wa qaruhum jeung maksana itu ahli kana itu salat wa ta'limuhum sareng ngawurukanana itu ahli kana pirang arkanaha kana pirang-pirang rukunna itu salat wa syurutoha sareng pirang-pirang syarat sahna itu salat wa mubtilatiha sareng kana pirang-pirang anu mantak ngabatalkeun kana eta salat wa kuluman sareng sakur jalma atanapi sareng kasakur jalma qaddaro anu kawasa eta si muslim alaihi ka itu si iman min ghairihim ti lianti itu ahlun